Assalamualaikum dulu. Dikarenakan ti kamari teh loba nu ngomen mang sepil ngaduna cenah bosen mulas wae atuh. Jadi aya nama ku urang-urang di sepil heuh keur ngaduna henteu keur ngaduna ketang ieu teh jadi mini vlog na teh keseruan keur aya di lapak kitu da. Soalna anu ngaduna mah teu ka video ku urang gitu. Jadi tah aya nama urang ieu we videoan anu keur ngarapungkeun heuh. Pokona mah tong poho dipencet jempolna, tong poho dipolo-polo akun urangna dulur. Tonton ieu videona sampai ke akhir. Ieu mah keseruan-keseruan we kitu di paridioannya. Jadinya ieu teh acara teh keur aya tamu ti Garutnya eta borak kan lumayannya nyieun video saeutik-saeutikeun mah gitu. Lumayan we gitu heureuyan mah nya posisina teh. Jeung bisa aya nu ngomen nah cenah gambar kalung kabeh eta diapungkeun. Tah jadi dina video ieu teh gambar kalung kabeh teh nah cenah ieu teh si Jack teh peuting teh nyieun layangan gitu. 15 siki jadi niat mah hayang cenah ngarapungkeun borak teh kabeh di lapak gitu gambar kalung. Jadi aya nama kacumponan hayang gambar kalung kabeh teh prung kabeh gambar kalung tingali aya nu buntutna panjang, aya nu buntutna pono gitu. Ya atuh ieu mah seseruan we posisina teh nya meh teu gabut-gabut teuing gitu ngadu teh tong serius teuing hareureuy we urang-urang mah gitu. Dari ngadu heureuy mah geuning resep di lapak teh kitu seserian jeung baru teh ieu mah tong serius entong atuh lain ge itu ngadu gitu ari serius teuing mah ieu mah heureuy we gitu heureuyannya rame-ramekeun grup atuh heueuh di lapak teh tingalikeun meuni rame gambar kalung kabeh diarapungkeun salapak ieu teh aya meureun 15 orang lah diapungkeun teh aya meureun 10 orang mah diarapungkeun kabeh langsung. Ieu bagian urang tingali urang mah langsung we tina gelasan teh diapungkeun kitu teu ngagolongan lakana golong meh teu kari ngitung gitu tinggal langsung pung mah tinggalikeun lah ramenya barak ieu cuaca madep lah madodet de internasional ieu cuaca pedah angin semungetan hungkulnya teu naon lah semungetan oge nu penting mah hiburan we nu diutamakeun mah anu anjas tingali nu anjas mah buntut panjang dikeleberkeun we tinggalikeun anjir buntut panjang teh resep cek urang oge aya nu buntutna panjang aya nu buntutna ponok rame we lah pokona mah di lapak teh gagah kieu buntutnya tingali ngalair panjang cek urang oge aya nu buntutna ponok aya nu buntutna panjang tuh nyarangkeun we ngan anu buntutna panjang ieu mah tragis euy teu ngadu heuh nyangsang ujung-ujung nama itu buntut panjang teh hayang seuri we sakapeung mah goblok. Assalamualaikum dulur. Jadi kanu ngaromennya enggeus tah disepilkeun ku urang keur ngaradunanya pokona mah omat ieu support terus video urang pokona mah jeung anu ngasupport we kana video urang mah the best di internasional lah jang dulur hatur nuhun pisan geus urang disarepilkeun ayeuna nu keur ngadunanya ayeuna urang lanjut deui tah ieu bagian anjas ngadu heuh hiji ieu teh kurang anjas sungkul nu keur ngaduna teh nu ka video teh tingalikeun diserepetkeun lah digipikeun ku meunang deui nya ieu teh keur di video teh keheulna mah heuh urang ge rada enek sabenerna mah urang keur elehan ieu meunangan lanceuk rada lieur sabenerna mah rada enek ayeuna bagian si Jack tinggal rek ngapungkeun karena ini mah heula gambar langayangan gagah kieu nya gambar kalung lah ieu teh pasukan kalung teh tah ieu singkatan dari Paskal teh pasukan kalung kitunya bisa aya nu can apa kitu dulurnya nuhun pisan pokona mah kanu nonton video ieu nuhun pisan kanu geus ngasupport we kana video ieu kusabab ieu videona geus tere beres heueuh mini vlogna geus tere beres tungguan keseruan-keseruan barudak urang anu salanjutna engke mah urang init ka kotaeun nya kusabab ieu mah kan dilemur keneh di bungkul we lah heueuh sugan we aya rezekinya urang init ka kotaeun kusabab geus heubeul di teu ka kota hatur nuhun sakali deui dulur kanu geus nonton kana video ieu omat eta jempolan tong poho dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Kal SW Melati kumaha barudak? Anjing. Belawetan euy. Belawetan.